Rabig. Saha si eta ngageruan rabig-rabig. Rabig. Saha si ngageruan aing rabig-rabig. Rabig butut. Saha si atuh eta teh nu gura-gura nebutkeun rabig butut. Ku aing diintip sia. Rabig. Nih eueuh Panglima, si Marabig euy. Nih eueuh. Nah ka mana Panglima euy? Si Marabig eueuh nya euy. Aing mah dijailan ku aing Panglima. Iya. Si Marabigna. Panglima, si Marabigna ka mana nya euy? Ka leungit. Kek. Ning Panglima leungeun mana ieu asa peot? Aing maneh ieu teu dahar sabaraha minggu kehed. Pot ka peot kieu urat kita acara ko ieu. Panglima, sia atuh ngobrol-ngobrol kehed. Aing mah coblak ka tadi ya. Astagfirullahaladzim. Naon nya bakal leungeun maneh bogo ka aing. Ning jadi Marabig ya. Ya, rada puyang euy. Lah. Jol eta si anak muda kadoan pingsan. Maka dicangit pajak ku aing. Udang. Udang ya. Yo, udang. Yo, teuing. Minjem heula 100. Wah edan. Aing jadi imah euy. Ngarujak teh euy. Anak muda. Nah, cengek aing dia ala. Aduh, ieu cengek emaknya. Asa teu percaya urang mah saeutik ge mah. Cengek aing ieu teh nang belak. Nya heueuh atuh mak nang melak, kamu teu dipelak mah beureun moal jadi. Kehed. Ini kalah ngaledek. Ya milik ka posyandu. Ini ka mah barang. Duh, sinarion mah euy. Henteu kana duit mah. Heueuh, poho hiji deui milik bayar. Ieu mah aing teh cager-cager eta panyakit atuh mak. Gawat sia, bisa diwelkeun ku aing. Aing, ieu mah Marabig teh cager-cager. Wayahna we. Heuh atuh ya, tah lah. Aya naon tuh ya? Datang bos oreta mah bos moal balik pi duit teh moal jadi geura. Iya bos, urang dipajak ku si Marabig, beda urang ngalah cengekna cenah bos. Cengek. Naon ieu mah cengek urang, mantak urang ka dieu di akutan. Kau dengar Mama Marabig? Ini cengek punya si bos Areta. Biasa we atuh. Nah, ayeuna mama, sini kan uang saya itu yang 100. Bedia. Ya takut. Sia. Nah, gitu dong mak, kembalikan kan ieu uang aku mak. Bos Areta, Marabig, saya duluan ya, dikarenakan ini udah gerimis, saya mau duluan. Bye. Maaf Marabig, awas mau diambil nih cengeknya. Rek ala cengek jam betis teu jadi. Rek majeng si anak muda teu tulus. Da eta tah si bos Areta pengaco wungkul. Maaf, saat ini pulsa Anda tidak mencukupi untuk melakukan panggilan ini. Jadi pulsa nambeak ya teh. Panglima, pamilikeun pulsa ka konter. Oh siap komandan, badiakan duitna. Nu 5.000 meulina. Kagok pisan atuh 5.000. HP kurangnya HP-na. Nya siap komandan. Geus lila tadi digaji ku si Marabig. Kesempatan kacida. HP-na kurang gadekeun ah. Hitung-hitung gaji na we ku aing gadekeun. Si anak muda kebenaran yo. Ku aing gadekeun HP-na ka si anak muda. Anak muda. Ayo naon tuh siapa Panglima, ngaluas aing kehed. Aing keur main game. Ya anak muda, urang teh perlu ka maneh. Saya perlu naon tuh sia kehed. Ka aing, sinarieun. Ya anak muda, urang teh kagadekeun HP, tinggal di HP nagan bisa lipat. Tuh, tinggal di. Coba ieu HP nagan bisa nyepet si Joni. Coba disadak ieu yo. Kekok. Arek mah anak muda. Wah edan, aya HP bisa nyepet si Joni kehed. Ibu bisa disadak kikuk. Ya arek digadekeun sabaraha ken HP? Sok lah, kamane mah anak muda, 500.000 we. Wah edan, aing mending keneh ngagade HP Android daripada HP kieu mah. Iya tuh sok wanina sabaraha. Aduh, udah teh HP teh euy. Geus lila jarang nu make ya HP kieu mah Panglima. Geus atuh kurang digade 100.000 mun areknya. Ya, ieu duitna mun arek tah. Geus lah bae 100. Bulan hareup kurang ditebus. Heuh Panglima, ku aing HP-na digadenya, tapi awas ya kehed, bulan hareup tebus ya HP. Anak muda kalem bulan hareup ditebus. Kurang itu lah nya. Ka mana kan? Biasa tuh anak buan nungguan. Wah, anjay, siap sok. Bye. Aduh, ieu mah foto si Marabig. Tuh. Dulu itu. Nah, ieu foto si emak da ieu mah euy. Acir ieu mah euy. Si Panglima teu balik euy. Waduh ka aing. Duh, aing ge urusan ieu mah panjang si Marabig euy. Duh, kudu diberesin ieu mah. Aduh, dia si Panglima lila-lila teuing. Beli pulsa ka dinya geura. Mak, yo. Aya kabar penting ieu mah, Mak. Aya kabar penting naon untuk anak muda? Yo, aya kabar penting, Mak. Emak, wawuh teu ieu, tah. Ieu HP saha ieu? Ih,
Di mah HP urang anak muda, di paling kumanehnya. Aya di mana? Astagfirullahaladzim, mak. Nah, nuduh ka urang maling. Tadi si Panglima ngagadekeun ka urang. Dulu eta digadekeun. Kita teh meuli pulsa apa digadekeun sih? Ai si Panglima cager henteu. Ih, teu nyaho atuh cager jeung henteu nama mah. Pokona mah si Panglima tadi ka urang ngagadekeun, da urang itu apa eta HP emak. Ai pasti dibukaan ku urang aya foto-foto emak tah nu gareulis. Sinariun maneh nyebutkeun geulis ka urang. Si kayak tempoan foto bisa leungit dipijeun ku si Panglima. Tah foto emak nu keur geulis. Tah ieu mah keur gadis pisan. Tah ieu mah emak jeung si Panglima tapi araya. Anak muda, ari foto mah aya ieu karumplit. Heeh. Nah ieu teh HP urang, sok we urusan sama jeung si Panglima. Urang mah rek balik. Bye. Hai. Eta aing geus apes deui. Yang ditipu ku si Panglima. Yang HP-na dibawa ku si Marabik. Aduh, aing apes. Sok we kamu dulu, jadi pipi habis. Sok aja kamu centang aku duluan. Kamu duluan we, sok dodet aku ti payun. Ih, moal, sok we kamu duluan centang aku ti payunnya. Sok we ti payun sok karabisi nabi mah. Ih, moal, kalau aku nyentang duluan mah aku izin. Dia, aya kunaon dia? Biasalah aya keributan anak muda, keributan. Oh, atuh. Panglima, geuning maneh mah gelut teh kitu ngomongna meuli lemes-lemes teuing. Ieu ku aing diajarkeun. Ajril, sia mun aya kawan mah. Sok buru ya centang ya. Urang tanggal ya. Duh, si emak kakak mah patahan tuh bener kau jadi. Oh, Getek tuh da aing mah. Gelut-gelut kieu. Maneh deui Panglima, milek ka teuing. Ayo mah Marabik kakak mah panas ku masih mah nu arek ge ngalewe ieu mah kakak dicontohan teu bae kumaha deh. Mana anak muda? Geuning kalah gas geuning ka aing. Hayang diperenan ku aing ya. tuh anak muda lawan atuh mah kawan. Anjir. Mungkin sok geuwat. Sok komandan. Sok geuwat. Tunggu. Tunggu komandan. Hanca komandan. Sok ka dieu. Dah kalah ku duduran sia. Ampun mak. Kadieu. Ampun. Alah. Pinjem duit 100. Enggak lah, misalkan duit deui mah. Pan mah teh keur ngajak gelut ka urang teh. Buru minjem duit heula 100. Aya teu? Duh, eueuh mak, kela mak. Duh, eta sapunya euy. Dah. Jil. Buah edan. Si anak muda eta kalah pingsan. Mak, tegen ditunggal haning pingsan. Eta mah dibere jurus maharewos. Ya tuh mah kumaha si anak muda kakak pingsan. Diantarkeun balik ka imahna lah. Kabur dia. Dulu itu Panglima, si anak muda kalah kabur. Atuh danan komandan we budang kabobodo. Oh sia deui. Nyanta tuh komandan, hore bi mah.